Edisi jenguk si Besti yang mukanya disengat lebah. Tapi ujung-ujungna teh sabari ngaliwat da ieu mah. Nah barudak ieu teh nya sebenarnya nama video kamari tapi dikarenakan urang teh kamari teh sibuk di dunia nyata jadi ku urang teh karek edit ayeuna. Part 1. Nah di dieu urang teh barudak dek nyamper heula si teteh. Nah dikarenakan tadi teh barudak teh tah disamper cenah jadi urang tungguan we heula atuh ayeuna mah di dieu barudak. Ari pek teh maneh nama barudak teh bareng jeung urangnya dikarenakan cenah maneh nama can beres di imah. Jadi ngan saukur mahanan jang liweuteun we hungkul barudak ieu teh urang langsungnya tuh barudak namanya berangkat heula. Masya Allah itu geura si indung ngaganong naon teh mereka kena jenul kitu. Nya barudak anu sabiasana anak urang teh sok apet kan inina tapi tadi mah barudak mungeun da nyahoan urang dek indi. Seperti biasa nya barudak urang mah berangkatna di baturan ku para bocil. Tapi da ujung-ujungna teh barudak nyimpang heula we ka warung samemeh tepi kana tujuan teh. Nah dikarenakan sapaparat jalan teh barudak teu repeh harayang jarajan. Alhasil geuninganan ieu barudak ngajaring jing nu kitu we nya es krim. Heula barudak ieu cenah Bapak RT cenah hoyong penak heula jeung kamera. Oke lah kalau mau mah urang shoot we nya barudak Pak RT na. Tuh geuninganan barudak teu karasanya geus tepi aya nama ka imah si Besti. Assalamualaikum. Ah titah jalan imah cenah barudak ulah jalan dapur. Ya sudahlah urang jalan dieu we atuh barudak namanya cing araraya can. Ah tuh geuninganan barudak geus ararayanya ibu-ibu nu lain mah susuganan we atuh liwatna geus asak barudak cing urang riksakeun. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim mau ketawa tapi takut dosa. Nah kunaon atuh beas kamu teh menikahkeun disentet-sentet ka engang panon teh. Malah mah cenah barudak eta teh nya asal nama kamari mah ngagayot pisan mukanana teh. Sakitu teh cenah geus mendingan. Tah si Ratu Geol barudak. Alhamdulillah tuh geuninganan barudak geus mulai nya papasakan ibu-ibu teh. Soklah cek urang teh geurang-geureuy kadinya papasakan ke urang mah terakhir barudak mantuanana oge nya. Belah cek urang teh urang mah bagian nu ngagorengna we. Tuh nya geuninganan barudak geus asak si oncomna teh jeung pinangna teh aya nama barudak. Tah urang mah di dieu bagian ngumah sayur barudak. Nu pabeulit ampun eta aya nu joget aya nu naon. Da si nyonya mah nyeri soca oge teu diraos sina barudak da teu nyeri eta teh sabarna mah barudak ngan seukur ngabenghul we hungkul meureunna. Tuh urang mah di dieu teh barudak masak salada jeung bang engnya terus dibarengan ku naon cing eta teh barudak masak toge jeung tahu. Tuh geuninganan geus asak barudak urang angkat we atuh heulaan mah nya ayeuna mah. Tuh barudak aya nama geus narungtutan nya rarasak tah ieu ge barudak geus asaknya anu ku si Besti dipasak oge tadi teh. Tuh nya bisi maraneh hayang ningali si Besti anu disengat lebah teh mukana teh jadi kieu tuh barudak. Tenang cenah barudak da ieu mah teu nyeri. Tah sakitu heula barudak nanti lanjut part 2. Hatur nuhun kana tos nonton. See you next vlog. Bye bye.